Ngaluyukeun jeung kaayaan anyar sabuderanana, warga Bandung Kota tiasa nurunkeun angka corona bunga kacida da abige samida. Tes corona di mana-mana ti Bandung Kidul dugi kadago. Keamanan di tempat pariwisata ge samida, pasar jeung umum ge samida. Conen bejana oge PSBB nu lila jadi patokan eta corona nu kabina-bina tiasa diturunkeun. Terlepas ti perhatosan pamarentah kota sareng kangngode ge samida. Kumaha tanggapan warga perkawis ngaluyukeun jeung kaayaan lingkungan anyaran sabunderanana? Iya, laporana. Abi nganggo harudum sungut nage, da penumpang nage samida di sarungan leungeun nage, kanggo kasalamatan sararea. Untuk itu moal tiasa nyeugeun. Sarieun ku corona abige samida. Anggona di dieu tong nagado singnya kabalarea keur kasalamatan salarea. Mun teu harudum bisa kena corona, jadina kapaksa geda ararengal sararea samida. Sagala kudu dianggangan. Oge teh rerejeungan. Ngaluyukeun jeung kaayaan lingkungan anyaran sabunderanana, Bandung Kota moal tiasa ngalaksanakeun upami wargana barandel. Ku dibukana sadaya tempat usahana ge, janten perhatosan pamarentah kota sareng kangngode ge samida. Wasuh panangana sagala dianggangan sareng diharudun sungutna da abi ge samida. Eungap ge paksakeun daripada engke diharudum salilana. Jalan Merdeka, Balai Kota.